urang hayang mun hayang ngeunah asal bisa kieu beulan leletikan ya leletikan tapi ieu moal bisa hese ngan lamun bisa bae ngeunaheun bakalna urang kuari nangtung salat ulah mikiran nu enggeus ulah mikiran nu encan kuari hartina kuari teh keur dinapaskeun keur ditangtungkeun kuari ku Allah detik ieu menit ieu jam ieu Allah teh ngahirupkeun kula seakan-akan hirup urang akhir harita mulai Allah tanu ngagerakeun teh Allah jadi hartina urang teh didinya inget hirup urang teh eta ulah inget nu enggeus ulah inget nu encan harita bae tah harita geura ge lalaunan ge urang inget ieu salat nu kuari bae ieu urang nu keur bareng ya Allah teu kudu dihartikeun babacaan ge bakal nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mau bari ka harti mah? Kadituna leuwih ti ka harti, artina gerak Allah. Atuh geus pas jasa moal inget ka hareup, moal inget ka tukang. Ai kamari mah aya deui jelema nu ngomong kieu, saya mah kalau salat nikmat. Kenapa? Itu menghayal enak lagi salat cenah. Nikmat cenah teh. Jadi keur salat teh ngahayal. Ceknya nikmat beda itu menghayal di luar salat sama lagi di dalam salat, enakan di dalam salat. Tuh heueuh pancak si aja sih mah kitu pan.